kacapi kecap nu hiji naon kecap nu hiji Allahu Akbar Allah teh nu maha agung lamun bener konsep Allahu Akbar dibaruka dibaraca diteuleman urang teu mungkin make jeung boga sifat sombong pejabat moal sombong ukur 6 tahun teu kapake ku rakyatna jadi RT biheung. Yeuh ustad pedah ulah keur diigalkeun ku Allah taala nepi ka sombong jadi ustadna nepi ka ejideun jadi ustad montong hargaan ieu jamaah nuhun ibu nepi ka ngan tiang ngatos-ngatos sim kuring sumbi ka dieu nuhun bapak parantos haladir ka dieu kuring kudu nuhun ka ibu bapak naha juk ibu bapak eueuh na urang dek ngomong jeung tembok matak pakades ke kudu loba nuhun ka rakyat naha sabab suatu saat urang bakal butuh deui ku rakyat. Laras pakai deh. Tah eta mah bagian eta mah engke lah ngobrol 2 periode jeung abdi lah tenang. Tenang, gampang leutik teuing hayang ngajadikeun jelema mah enteng teu kudu ku wirid, Pak. Ku metode nu calakan bisa jadi. Nah, da rakyat mah teu butuh duit kades henteu. Butuh nage nalika aya nu maot hadir, nu hajat datang, nyeri beuteung anterkeun, budak ogo upahan, anu teu kasakolakeun pek sakolakeun, eta rakyat mah butuh nage nu kitu patut lain nu gede-gede muluk-muluk lain, ngabangun masjid mah enteng, ngabangun jalan enteng pangabangun jalan mah sabab pamarentah pusat kemikiran, ngabangun masjid babari nu hese mengeusianana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Bismillah panyeluk catur pamuka carita nu ngaguligah dina manah nu ngaguruh dina kolbu tumaretes kana hate tumali kana jajantung ati diwuwuh ku alhamdu nu jadi panundung rambu nu pajejet dina angen nyapukeun ria jeung sum'ah nu pasolengkrah dina manah nyingkahkeun rasa calutak min culak nalaktak istren panastren dudupak sareng rurumpak iri dengki nu kumaki dina ati sanubari. Dipiring kedua kalimat syahadat lir janji sumpah hamulan calin cilun cat mulang udar tina tali gadang cidra tina subaya morek ngijing sila bengkok senembah sejahusu nuturkeun galur ti rasul nincak lacak aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Puji kagungan Gusti nu maha suci anu hayatna abadi Allah Rabbul Ijati. Puja kagungan nu maha kawasa nu nyiptakeun alam dunia sarta eusina manusia nibankeun ka urang sadaya agama anu sampurna tur palipurna nyatana al-Islam nu ku urang dipika cinta. Runtuy syukur anu masyhur kagungan Allah Rabbun Ghafur nu maha ngatur di handap miwah di luhur mikanyaah ka jalma jujur sarta nyarek hirup takabur. Sholawat kali salamna Allah mugi ngocor ngucur malah ngecer ka junjunan urang sadaya suri tauladan nu tauladeun ti guru nu wajib ditutur miwah ditiru nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalayan parantos natrat ngagurat ka para sahabat nu opat nu teu beurat kana salat nu teh heat kana zakat ka para tabiin tabiah nu keukeuh pageuh nyekel sunnah ka para kulawargana nu ancep panceg istiqomah iman teu unggut ku kalinduan teu gedag ku kaanginan teu luntur ku kahujanan caduleeh ku kapanasan. Urang mondot kanu maha agung, urang menta kanu maha kawasa, nyarande ka Gusti murbehing alam. Muga-muga dina ieu pangaosan sing sae pangaosna, muga-muga dina ieu pangajian sing alus pangajianna. Para asatid-asatidah, qori-qoriah, mubalik-mubaligoh, hormateun sim kuring, guruwaneun pikeun sim kuring. Ais pangampi pupuhu lemur tikawit Bapak Camat, Bapak Kades, Bapak Kadus, RW, RT, BPD Lebe, tur LPMD. Ibu miwah bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan hempak merbayaksa rekep deng-deng papak sarua moal deuk ngabeda-beda. Sim kuring yakin ieu nu hadir di ieu tempat acan percaya yen ieu teh ustadna. Kaciri tina kiceupna. Naha sabab kuring beda jeung batur.
Nu ngaran ustad mah kudu nage udengna badag gamis ngangsar sorban ngagaplek. Jeung sok beda penghargaan lamun ustad anu diudeng di gamis mustami narangtung wilujeng sumping al mukarom coba ka urang hare-hare mah. Kunaon sabab da teu kaciri. Tapi hiji anu kudu jadi catatan. Yen nu ngaran hirup teh aya cangkang jeung eusina. Tong sok loba teuing lalajo cangkang lamun teu wawuh kana eusina da cangkang cau ge diteuneun bikeun ka domba tapi eusina dilegleg ku urang kabeh. Yeuh nu ngaran cangkang mah enteng teuing Pak. Ibu hayang geulis babari di wedak, di lipstik, di blush on, babari teuing nu hese mah amis budi. Da teu saeutik wedakna kanel bibirna beureum haseum pamatuk di karukut. Batur moal ngahargaan wedakna, batur moal ngaragangan lipstikna, tapi batur bakal ngahargaan karena akhlakna. Tuh. Batak ayeuna ibu ieu cangkangna mah di jilbab, di garamis. Jilbab ieu mah jilbab nu murah, handapna mah 1000 luhurna 45. Nah ustad apal kuring sok ceramah Idul Fitri, gu ibu-ibu gujrut ngomongkeun tiung anyar. Mana atuh jilbab anu hakikat teh lain jilbab nu ieu da ieu mah atuh jilbab batur oge bisa make pek bae ku ibu pake tapi barengan jeung jilbab hakikat ngaran jilbab hakikat kudu mampu jeung munian bunian ceulina bunian panona bunian bibirna jilbab badag nah popolotot ka salaki jilbab gede nah kana gosip beuki jilbab badag tapi teu kaur batur salah ku urang diomongkeun di mana eta jilbabna tah. Tempo bapak-bapak bari ngareret ka ibu lebok. Dua apa? Ayeuna balik ka bapak. Bapak di karopeah alus satuju pisan. Pek. Tapi tujuan di kopeah adalah munian sirah. Ngaran-ngaran munian sirah bisa ku ikat lamun di Jawa Barat. Init ka Banten wayahna eta mah kudu bisa jiga urang Baduy. Leos ka kota di topi, leos ka ajengan di udeng jadi tujuanna munian sirah tapi aya tugas pokok gera barunian eusi sirah mata kadang-kadang nu di luhur di koropeah tapi pasea sirahna di bunian eusi sirah dibongkar kabeh. Tah cicing geus rada kahartieun ye. Kunaon atuh cek ustad teu di udeng teu di gamis hampura jawabanana saeutik kuring lain kiai kuring lain santri, kuring lain ustad, nah menang lamun RT make baju camat. Rumah sakuring kiai, lo lain kiai, rumah sakuring lain ustad, tuluy make baju kebesaran kiai, asa salah gede pak kurang sopan lamun kuring make baju kebesaran batur dipake ku awak kuring. Matak bebas bapak nyebut ustad pek, dek nyebut ustad ge kumaha teh bapak we. Atuh dek resep ka kuring mangga edek ngewa teu nanaon naha kuring dilahirkeun ka alam dunia sapanjang inung bapak kuring ka kuring nyebutna resep persetan dipikaresep ku batur lamun ku inung bapak kuring teh dipikaresep. Jadi tong alus teuing hareupeun batur atuh bro hirup mah. Heuh lur. Jeung nu ngaran jelema ukurkeun aku sesebutan. Ibu nyebut bager ka salaki lain salaki bager tapi ibu teu apal gorengna. Bisa badi goreng nate disumputkeun hareupeun ibu. Lain bapak anu jujur ngan hakikatna mah pamajikan teu apal bohongna. Sabulan katempo jujurna, 2 bulan katempo alusna, 2 tahun 3 tahun 4 tahun gedebul datang salingkuh osok. Jelema teu cicing dina hiji darajatna. Ayeuna ibu lalajo kuring make kaos heudah-heudang Pak. Bayangkeun perjalanan ti Bandung ka dieu hampir 5 jam. Ngesang dina mobil lamun kuring di jaket nyiksa awak mata kudu bisa ngamaklum ayeuna ibu rarapi kieu nya heuh da adem cek urang dieu da cek urang mah hareudang da kuring mah urang Bandung yuk urang dieu datang ka ditu disimut tah matak tong sok loba teuing layo kana cangkang tanpa wawuh jeung eusina. Sedengkeun nu ngaran hirup urang bawa ka alam jero. Alam Padang poe panjang negara Tanjung Sampurna nu ngaran hirup manusia se-Qur'an disebut ajwaj. Ajwaj teh papasangan lalaki awewe luhur handap alus goreng bener salah tong nuding kasalahan batur hakikatna kasalahan urang ge loba keneh. Sok bener jeung salah milik urang alus goreng milik urang daek kedul milik urang Allah nyiptakeun seperti kitu. Osok ustad salah osok ustad bener keur ngeureuyeuh. Palebah mana ustad salahna urang ngaku bisi di dieu aya nu jara di ustad sok ngaku kana kasalahan. Mineng urang ceramah tentang tahajud apakah unggal peuting urang tahajud?
Menang orang nyaritakeun tentang sodako, apakah unggal poe orang sodako? Lebok tah. Bener Pak? Matak nanu ngaran hirup teh geura piceun sifat rasa diri, da ngaran-ngaran pirasa sebutan batur, disebut pinter lantaran aya nu bodoh, disebut beunghar lantaran aya si miskin, disebut pejabat teh lantaran aya na rakyat. Disebut pinter karena aya nu bodoh, matak urang tugas jelema pinter geura loba nganuhunkeun ka nu bodoh, artina tawado hirup. Lain geus pinter ngadon ngaledek nu bodoh, deuk ngaledek mah teu kudu pinter jadi jelema belegu ge bisa. Karena nahaon sakola jadi sarjana ukur ngaledek anu boloon. Jelema beunghar teh disebut kudu miskin. Matak saenggeus urang beunghar geura tempo kaleng beuteung nasi miskin, geura tempo imah butut nasi miskin, geura tulungan budak anu teu mampu sakola si miskin, kakara ieu nu beunghar bakal menang doa ti nu miskin, ngan lamun nu kitu kitu nu miskin ngadon beunghar adigung gede hulu asa ai pang beungharna bandungan jasa si miskin. Aya nu maot pangheula nyokot pacul nyeun kuburan, aya nu maot pasaran ku si miskin di bawana, aya nu maot tapil 100 poe si miskin tara pernah eureun. Matak lamun di dieu aya jelema beunghar mung akur jeung nu miskin, kali-kali nu miskin dendam saeutik, maot si eta bikeun paculna teh nyeun kuburan sorangan. Tuh kitu aya pasaran gubug ku sorangan, taboeh teg-tegan ku sorangan, eueuh anu nyolatan salat acong-acongan sorangan, eueuh nu nganterkeun jug acolok-acolokan sorangan. Manusa deuk kitu deuk kieu butuh ku batur, Pak. Di mana aya rakyat pan ngaleneng jeung pejabatna, rakyat jeung pejabat, tugas rakyat pek tangtukeun keur wakil urang ngaranna pejabat, ngan geus jadi pejabat turun atuh ka rakyat lain ngajedog wae na korse. Bener ya. Ulah hade teuing dina kampanye eta marekayasa carita. Bapak-bapak, ibu-ibu coblos abdi, lamun abdi jadi insyaallah pret ah. Lain kudu kitu, teleman kahayang rakyat, nyahokeun pangabutuh rakyat, wawuh nyaho deukeut jeung rakyat. Apan urang mah Jawa Barat Siliwangi, asah asih jeung asuh, asah pek doakeun rakyatna, asih talingakeun pangabutuhna, asuh bisi teh gebrus kana jurang kanistaan. Eta pamimpin teh regat. Mata kuring mah asli berprinsip lain urang kudu hormat ke pejabat, tapi pejabat nu kudu hormat ka rakyat. Nah, apan maranehanana jadi teh dicoblos ku rakyat. Bener? Sok tangtukeun ku bapak. Mangga urusan politik kuring moal ikut campur, silahkan. Moal pernah kuring ngiruhan urang dia urusan politik sabab lain urusan kuring. Nu jadi kades tong ikut campur karena agama, nu cicingna agama tong ikut campur karena urusan pemerintah, urang lain RT acan. Iya mau jadi ustad ngomongkeun kades, pecakan 2 poe bengek tah. Ya, bisi teu percaya we. Geura cicing dina potensina masing-masing, geura cicing dina tugasna masing-masing. Da ibu ge jeung salaki beda, tapi cicing dina tugasna kakara bakal katempo majuna rumah tangga. Lamun cicing dina hiji-hijina. Bener ge aya lalaki jeung awewe, naon tugasna? Babari. Lalaki jeung awewe hijikeun pan lumayan barosot Cipeju. Cobaan ge mah hayang sarua mah lalaki jeung lalaki hijikeun paling bijil anak ucing. Mata ku hal sarupa kitu, urang dituntut boga ilmu, entong anti dengan perbedaan. Nah, mah jeung kudu riweuh ku perbedaan. Nu diudeng ngomongkeun agama, nu di kopiah nyaritakeun agama, kuring oge jiga ojek online keur ngomongkeun agama. Nama jeung kudu nempotina bajuna, nu penting aya sarua dina agama. Nu jadi NU pek tuluikeun ku cara NU, nu jadi Persis pek lajengkeun ku cara Persis, nu jadi Muhammadiyah mangga lajengkeun ku cara Muhammadiyah. Naha beda cara, beda tujuan pek bae, nu penting mah Allah nu nganilai lain urang anu nganilai. Lain ieu masih siku pagawean tak atuh tanu kana durodag we teh. Hargaan ajenan pendapat batur, ajenan kahayang batur. Leres. Tak aya ge ibu nempok kuring kieu, kudu dimaklum. Bae we kitu cep ustad teu nanaon. Da mama kieu teh ieu teh budayana kitu atuh. Ieu meunae ngulang ustad kitu teh di kopiah acan. Si eta hatena sirik, Bro. Metode ceramah di Indonesia kagolongkeun salapan cara disebut wali songo. Pan wali songo teh salapan, artinya salapan cara moal pernah aya nu sarupa. Da urang mah orang Indonesia, Presiden Soekarno pernah nyarita
Jadilah orang Islam tapi jangan pernah menjadi orang Arab. Jadilah orang Hindu tapi jangan pernah jadi India. Jadilah orang Kristen tapi jangan pernah jadi Yahudi. Maksudna Islam nu urang tembongkeun budaya budaya urang. Lamun urang Subang tong nembongkeun budaya Jakarta da moal nyambung. Maka karena jengkol jadi jengkel. Nya jengkol mah jengkol we atuh teu kudu riweuh. Kuring orang Sunda Tulen, ceramah jeung Kang Dedi, ceramah jeung para pejabat tinggi, ceramah jeung Bupati Kang Dadang Supriyatna, aya ku basa Indonesia, tara ku Sunda, sabab mereka adalah orang Jawa Barat. Teu so ieu, Pak. Ai urang mah nyeta cicing di kampung ge ngadidik budak teh, awas jangan main sisi balong nanti teu kejebur teu ecreug teh. Awas jangan main sisi walungan palid keh. Kurumuy akhirna ti kota, weh cucu kakek dicari-cari gok di dieu begitu beres. Andai kata kuring nyarita ku bahasa Arab, ibu linglung kuring jangan. Andai kata kuring nyarita ku Inggris, ibu bakal nanang sampai jodogan. In the name of Allah, the merciful, the compassionate, ngartos. Boro-boro ibu urang ge meunang ngapalkeun tina tadi ti isuk-isuk. Matak tepikeun ku carana masing. Di Arab, urang banding-banding antara urang jeung Arab. Di Arab masjid di modalan sound system alus, mic HD, nu adan digaji. Coba di urang nu adan sakahayang mik peperepetan. Matak di Arab adan keren. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Arab. Coba di Indonesia adan ngawowo da ehwa tarik teuing. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mata ka tukang son kuring ngabejaan ka masjid pang menerkeun eho eta mah daek asup teu daek balik deui we. Nah da urusan salat mah teu dipaksa ku batur gumantung hatena masih. Heuh bener ya. Jeung da hirup tong loba tudang tuding ieu ge nu hadir di dieu ulah ngarasa ibadah cantang tuh. Ieu demi Allah Pak. Bisa jadi nu datang ka dieu teh hayang panggih jeung urang ulah lajo TikTok wae. Aral itu dah. Bisa jadi. Kadang-kadang pan cek salaki teh mah deka mana engke ngaos. Kumaha cek salaki bae tong nyangu. Kege panitia nyadiakeun. Berarti tujuan datang ka dieu teh ngadon hayang tetegek. Leuheung lamun panitia nyieun dina teu nyieun bandungan isuk hanas seudunan. Kadang-kadang para pejabat datang, aing kuat diparak nu hareup we nu ngeunah nama pan heueuh eta. Bener Pak? Matakna cek kuring ge. Entong ngajul anu jauh, entong neang anu anggang komo nyeduh ka langit disilamokot kana awak korehkeun nu deukeut bae anu biasa ku urang dipigawe pek geura omongkeun kakara bakal seukeut. Ari mah tuh ngomongkeunana nu jauh-jauh aya dipigawe hanteu kumaha cek batur. Bener Bang? Di dieu patokan bakal perbedaan terjadi. Matak sok silih ajeuna. Di Arab eueuh pupujian, eueuh Pak. Ngong adan langsung komat meujeuh. Naha jam 5 deuk magrib jelema geus ngawala di jero masjid. Coba di urang ngong adan langsung komat. Nu adan eta, komat eta, imam eta, mamum eta, wiridan eta, ngadoa eta. Balik si eta, nu kukulunu ge si eta keneh. Maka lahirlah Nahdiyin orang NU, cerdas jeung pinter 90% adalah intelektualitas. Maka lahir Kiai Haji Hasyim Al-Asy'ari kalawan boga kahanapna turunanna Gus Dur nyiptakeun di masjid pupujian rabeng geuning di masjid teh aling umat aki-aki gini muslimin muslimah ayo orang berjalan eueuh maah salat subuh ayat setengah genep magrib pek nyata aya nutara, kuring matara, nutara entong ngagenggeureukeun nu osok. Nu osok tong kagoda ku nutara. Naha nyieun masjid teh butuh eusi, lain haben pasea pujian jeung teu aya ngeusian mung pan garelo teh. Bener. Keheul atuh da. Saya ya korban TikTok we. Asli. So, ibu di rumah tangga bakal ngeunah disebutna nah ku perbedaan. Mata salapan wali songo nyiptakeun salapan cara dina metode. Maka kolot baheula ngalahirkeun we cara-cara dina metode ceramahna dibunian ku budaya.
sehingga luwes agama teh gampang katampa teu aya kesan galak-galak acan luwes kolot baheula sabab dibunian ku budaya ayo urang pan leungit budaya datang Idul Fitri kolot baheula menyeun rantang asupan kadaharan tuliskeun dulur-dulurna nyai anterkeun ieu rantang ka dulur maneh ngarah naon kolot baheula kikituan ngarah dulur teh dulur batur teh batur leungit budaya eta Bandungan ayeuna dulur asa batur batur asa lamun dulur beunghar kakara wargi abdi coba dulur sangsara panggil di jalan kekuat bebelengan nu paling parah dengan dulur beda pilihan Anies Baswedan Prabowo Ganjar Prabowo gor gelut jeung dulur maneh tahlil mah Prabowo moal datang moal anger ta jeung dulur mang nanaon oge bener ya pek urusan politik mah hanya sebatas 5 tahun sekali silahkan da anu geus jadi mah geus ditangtukeun ku Allah sariweuh-riweuhna manusia sahebat-hebat teh kapannya urang tetep lauhil mahfuz anu terjadi yeuh kuring geus ditakdirkeun ku Allah kudu jadi mubalik tempo dina YouTube sajawa barat ka kurilingan padahal pakaian kieu geus takdirna cobaan RT engke mah udang sing badag gamis sing angsar sorban ngagaplek eudeuh ibu nyebut ustad ka RT moal kumaha cek ibu RT anyar tobat da lain takdirna balik kana awak ternyata takdir lain ayana wujudna takdir lain ayana bentukna takdir lain ayana jirimna tapi takdir aya tulisan lauhil mahfudna matak jelema tong sirik ku takdir batur kira-kira teu mampu ngajedog kala ari di dieu aya Pak Kades oh Pak Kades sapunten abdi nya Pak Kades aya saha deui Pak Camat Pak Dewan, oh aya. Nuhun Pak Kades. Abdi ditambi di ieu tempat. Keun. Da abdi geus sami pada malana pada mal pemerintah Pak. Matak abdi gaya kitu da abdi digawe di pemerintah. Jadi urusan dakwah mah teuing ti mana bijilna. Matak ieu teh rek dianggap pek dek baralik mangsa bodoh lah. Atuh jamaah rek baralik cenah ustad dah ari maneh lain ustad mah mangga sok. Atuh kumaha mun jamaah balik atoh abdi Pak geus capek teuing gitu. Beteung lapar nginum acannya tinggal dahar lah. Sabab abdi boga deui jadwal beres ti dieu teh masih kena aya jadwal di daerah Patok Besi. Pak Kadesna langsung anu nelpon. Abdi mah akraban pas sana Pak Kades teh. Malah engke nya pauni bade halal bihalal telepon we abdi. Urang ngayakeun deui acara di desa tanya. Sok piraku lah henteu. Anggap we bapak ka abdi teh anak. Jadi abdi ka bapak. Jadi ieu teh anakna Kades Pak. Ulah coba-coba ngahareuyan yen kuring geus diaku anak ku Pak Kades. Tak ibu kan dipengker itu bisa jadi lanceuk abdi, akang bisa jadi lanceuk abdi, bapak-bapak nu dipayun bisa jadi kolot abdi. Sapinter-pinterna kuring tetap pengalaman eleh ku bapak. Matak tadi bahasa kuring, lain bapak kudu suntangan ka kuring, tapi kuring kudu suntangan ka bapak-bapak. Nah, bapak lebih kolot batan kuring, bapak berarti geus lega pengalaman batan kuring. Kuring mah jelema atah hengker keneh. Tuh kitu hirup mah. Lain ieu mah datang ustaz, punten. Punten, Pak Ustad parantos sumping. Punten. Nu diuk diingkah-ingkah ieu teh ustad tah cai panas asa teh kudu kitu-kitu teuing gehel bener ya tuh tah Pak Kades sumping kana perdebatan ieu kunaon ku sadar jadi Kades teh dicoblos ku rakyat ngan pertanyaanana ari orang dieu baheula Pak Kades keur nyalon nyaroblos Pak Kades kabeh tuh cirian Pak Kades tuh aya nu henteu. Nah Pak Kades teu pilihan, ieu mah cenah teu nyoblos urang antep, ieu mah cenah nyoblos urang hadiran henteu, artina ieu asah asih jeung asuh. Deog sengkong bodo boloho sapanjang kuring Kadesna maneh teu nyoblos ka kuring, bagian tina wilayah kuring. Jadi ulah aya mau ngamuk ke jameta Pak Kades urusanana. Matak pamimpin teu berat, bisi aya mau ngamuk ke jameta, rakyat mah hayu urang balik, urang serenkeun ka Pak Kades. Mangga we Pak Kades. Kan orang merakyat. Heeh Pak. Dina metode ceramah pabalatak lah. Tuh kuring mawa kacapi. Ieu teh metode Sunan Gunung Jati Cirebon, mata ulah coba-coba nyebutkeun kacapi iblis. Lamun aya nu ngomongkeun nyebutkeun kacapi iblis, berarti bapak pernah lalajo iblis keur ngacapi. Berarti iblis keur hajat, bapak lalajo, berarti bapak uleman iblis. Nah atuh bagi nyebutkeun kacapi iblis teu ngarti filsafat di jerona.
Padahal falsafah di jerona kacapi kecap nu hiji, suling susul sing eling, kacapi kecap nu hiji, naon kecap nu hiji, Allahu Akbar, Allah teh nu maha agung. Lamun bener konsep Allahu Akbar dibaruka, dibaraca, diteleman, urang teu mungkin make jeung boga sifat sombong. Pejabat moal sombong, ukur genep tahun teu kapake ku rakyatna jadi RT biheung. Ya ustad pedah ulah keur diigalkeun ku Allah Ta'ala, nepi ka sombong jadi ustadna, nepi ka ejideun jadi ustad. Montong hargaan ieu jamaah. Nuhun ibu nepi ka ngantiang ngatos-ngatos sim kuring sumbi ka dieu. Nuhun bapak parantos haladir ka dieu. Kuring kudu nuhun ka ibu bapak. Naha juk ibu bapak eueuh, na urang dek ngomong jeung tembok. Matak pakades ke kudu loba nuhun ka rakyat. Naha sabab suatu saat urang bakal butuh deui ku rakyat. Laras pakai deh. Tak eta mah bagian eta mah engke lah ngobrol 2 periode jeung abdi lah tenang. Tenang, gampang leutik teuing hayang ngajadikeun jelema mah enteng, teu kudu ku wirid, Pak. Ku metode nu calakan bisa jadi. Nah, da rakyat mah teu butuh duit kades henteu. Butuh nage nalika aya nu maot hadir, nu hajat datang, nyeri beuteung anterkeun, budak ogo upahan, anu teu kasakolakeun pek sakolakeun. Eta rakyat mah butuh nage nu kitu patut, lain nu gede-gede muluk-muluk lain. Ngabangun masjid mah enteng, ngabangun jalan enteng pangabangun jalan mah sabab pamarentah pusat kemikiran. Ngabangun masjid babari nu hese mengeusianana. Bener ya? Kacapi kecap nu hiji, Allahu Akbar, Allah nu maha agung. Lamun bener ku bapa di aku Allah nu maha agung. Kasombongan tong dikukut, nu geulis ulah gumelis, nu kasep ulah gumasep. Urang asal tina taneuh. Kabeh manusia tina taneuh, mata pek geura guguru kana taneuh, yen taneuh teu boga panjeukeun dendam, diidak, dileyak, digeuleuhan, dikeueuhan, dirujitan, dicuaan. Tapi taneuh halodo genep bulan nolol hujan sapoe, teu burung jukut hejo deui, tutut hirup deui, lauk nyampak deui, tukang tani seuri deui, pare jadi deui. Matak lamun aya di dieu jalma anu dendaman ka batur, berarti si eta taneuh sengketa. Komo nu hasem beungeut mah jigana taneuh kuburan mah. Lalakon kahirupan tuh Allahu Akbar Allah nu magung. Naon usap disombongkeun ku urang? Harta banda. Tapi karek pengajian kongkorong papanjang-panjang, tapi ka teu ngaragangan jelema nu sangsara. Padahal cek agama mah tong nyaritakeun kongkorong ka jelema nu teu make, tong nyaritakeun sawah kanu teu boga, tong nemong-nemong mobil kanu teu gablek sepeda-sepeda acan. Coba urang meuli kongkorong ge 15 gram ieu teh. Kumaha cek nu miskin sing beak. Tuh. Matak jelema nu alus teh lain jelema anu jiga. Mun bapak pejabat datang ka rakyat, entong jiga jadi pejabat, tapi kudu jiga rakyat. Naon ngaranna blusukan teh kitu teu kaciri ku batur pejabatna, tapi katempo sebagai rakyatna. Jabatan mah isu ge luntur, bro. Ustad ge lamun bisa mah kitu, ngalamun teu bisa entong. Ulah kaciri ustadna merakyat jeung rakyatna. Naha da ustad gede teh lamun loba nu ngulem ku rakyat. Ustad moal gede lamun eueuh nu ngulem. Matak urang boga sawah lain nu urang, tah aya mun urang subang. Apaan ti dieu teh kuring teh bakal dibere duit. Tuluy dibelikeun kana sawah, yuk bapak init ka ditu. Deuk cicing di sawah kuring ge pek bae, da lain nu kuring, nu bapak sapoeun ayeuna tapi. Matak naon nu kudu disombongkeun tina hirup da eueuh. Gedong sigrong, mobil mewah, sawah lega, kulit HD, ngorak keneh, gelis ongkoh, kasep ongkoh, teu kudu sombong. Lamun bener bapak bisa nolak takdir Allah, pek bapak baheula pernah ngorak, geura tolak urusan kolot, mampu. Pan urang mah anger hayang jadi budak, teu bisa geuning nolak kana kakolotan, boro-boro nolak kolot, dalah-dalah nolak pimaoteun ge moal bisa. Matak teu kudu sombong pahirup. Ya. Lainnya mau pingol ti dieu nepi ka dieu nyampur pengajian teh hayu ngaus. Kuat gibrig-gibrig pakades. Nu kitu tah jelema cakekeun jurig teh aral atuh dah. Naon harta? Naon hartina urang boga harta? Lamun nu miskin kokoceakan. Naon hartina urang boga harta? Lamun nu yatim teu kabelaan. Naon hartina urang boga harta? Lamun rakyat katalangsara. Tong sok senang-senang di atas penderitaana orang sabab doa itu leuwih mati katimbang sasaha. Bener. Asup kana bab kawat, kawat teh aya 20, nembungkeun sifat wajib Allah 20, dinyanyikeun di Indonesia mah wujud kidamba qamu khalafatulil.
Qiyamuhu binat wahdaniyat kudrat irodat terus ilmu hayat sama basor kalam qadiran muridan haliman samian muta. Inilah Indonesia teu mungkin sarupa jeung Arab. Di Indonesia maca salawat geus beda deui nu jadi es lilin aya Allahumma sholli ala Muhammad aya leos deui ka wilayah sejen make alok salatul hoho salamul hoho Allah tuha rasulil haha balenyang deui ka Banten dihoak salatullah salamullah Allah tuha rasulillah samut ku jamaah ajib beda cara, beda budaya, beda kebiasaan, tapi satu aya kesamaan. Nu dibaca sholawat kene, matak lamun dina hirup tong sok make nafsu pedah beda, bisi sarua. Aral atuh da. Bener Pak? Aya nu maot milu tahlil, nah sarupa kitu dah henteu. Tahlil Pak Kades. Aya nu tungkul, aya nu gideug, aya nu muih. Ilmu nyata Pak. Aya penuh tahlil bari tungkul la ilaha illallah hudang deg dahar situ. Ayo oge nu tahlil bari ngagideug la ilaha illallah la ilaha illallah mang cing teh naha ngagideug teu tungkul tempo cenah kumaha nu tungkul mangandon sare jadi mang digudag-gideug ngarah teh sare tong ditanya dalil pada eueuh naon dalilna mah kejeng tahlil gudag-gideug tong sok nanya dalil. Heeh ya. Nu paling paur nu muih Kang illallah abdi mah sadar ayeuna si eta nahlilan batur isuk mah aya uleman ka bapak keur tahlil di imah si eta nu tungkul keur maca la ilaha illallah nu ngagideug keur maca la ilaha illallah anu muter ge keur maca la ilaha illallah mata pareuma nafsu teh entong sok nempokeun perbedaanana sabab aya makna di jerona sarua maka kitab Sutasoma mengatakan bineka tunggal ika silahkan berbeda tapi satu tujuan agar Indonesia maju jaya dan sejahtera. Dek PDI ke, dek Golkar de, dek Gerindra ke, dek PKS ke, teu kudu silih gorengkeun, teu kudu di luhur mah sarua baradami bro, rakyat we haben burger teh. Pak Kades leres Pak. Ya udah urang ge nyaho atuh da silih gaul jeung bupati lah. Tuh, cek kuring eta. Kawat kacapi 5 daminatila artinya di alam dunia teh beda, dijentrengkeun ku ahlina daraoseun. Setiap manusia boga waktu masing-masing. Ayeuna ibu lalajo kuring baju kieu calana kieu antosan 2 tahun deui abdi ge eudeuh pangarencana ieu deuk digamis deuk diudeng deuk disorban ulem deui engke Pak Kades abdi deuk digamis deuk diudeng ngan ibu-ibu bakal boga penyakit kumaha ngomongna eleuh leuheung. Heeh ya. Situ percaya panwal asri teh eta Pak wal asri innal insana demi mangsa demi waktu satemena manusia aya karugian pertanyaan keur bapak nari bapak bager ti bareto nari ibu di jilbab ti baheula tah kitu ngaraku tapi naha urang aya geus kolot ngarasa pangbageurna saha bapak umur 17 tahun saha bapak umur 30 tahun saha bapak umur 10 tahun saha panu bedegong teh ieu tah sok ngararaku dititah ku kolot jang pangmecetankeun cangkeng kumaha jawaban bapak harita jang pangaritkeun bapak keur teu kuat di hayang sare kumaha jawaban harita bapak ayeuna pabageus kolot tuluy boga budak titah ku bapak jang pangmecetankeun kumaha jawaban budak bapak ayeuna helepok eta teh Pak tuh situ percaya matak nu ngaran hirup geus teu kudu ngukur awak batur gerak ukur awak sorangan urang ge loba kene salah batan benerna ciri jelema nu loba salah osok hayang nyalahkeun batur artina diri keur nembongkeun kasalahan cicing rada hese ieu jelema nu bisa nyalahkeun batur artina dirina keur nembongkeun kasalahan naha ceuk Allah ge ulah ngewa kanu salah
tong resep ka jelema bener. Nama ke jeung kudu ngewa, jelema geus boga waktuna, ayeuna bener isuk salah, ayeuna salah bisa-bisa isuk bener, tong keung ku jelema salah ti geburusna kana bener, tapi kudu keung ku jelema bener ti kusrukna kana salah. Tuh tempo cas ongko deuleuh cenah. Ari heueuh Pak laras Pak. Entong resep teuing kanu bener, naha teu saeutik jelema bener sombong ku benerna, loba teuing nu ngaugung-ugung dina benerna, akhirna dadana kaluhur. Iblis mah pinter, nu kedul digoda ku kedulna, nu daek ge digoda ku daekna, ulah ngarasa ibadah sapanjang urang kalimpudan ku panyakit eta. Nu daek ngarasa aing pang daekna sombong, anu kedul ngarasa betah ku kedulna, artina diri keur kalipudan ku godaan. Matak teu kudu riweuh, hirup mah teu kudu. Nah mah jeung kudu riweuh. Da hirup kudu bisa narima takdir batur. Cek kuring ge, ieu kuring pa wujud kieu, bentuk kieu, jirim kieu. Aya geus waktuna ku Allah diigalkeun mah geuning nepi ka Subang. Leres Pak. Ayeuna Bapak Ibu entong ngewa ka kuring. Geuleuh anjir si eta ceramah teh. Make baju kitu, baju nu urang, calana nu urang, menang meuli-meuli urang, ibu mah hanya sebatas penonton. Tebalik ceramah teh, lamun ayah bapak-bapak nyebutkeun tebalik ceramah, sok pabak naik ka dieu, tuluy ceramah nepi ka jam 4, insyaallah nyekelan mik ngadeg-ngadeg. Asyalah. Kadang-kadang penyakit urang loba pisan komentar batur, tapi urang ge sebenarnya can mampu jiga batur. Pak Kades dikritik, tebalik jadi kades teh, cobaan ku bapak jadi kades, bengek 2 poe ge teh. Anguran doakeun. Bener. Tuh. Cekuring sing jero atuh nerangkeun wal asri teh demi waktu, jelema teh gumantung waktuna masing. Loba budak bujang terbujangan ngedulna beak ti karep titah ngarit sudi titah macul tara bandungan ku bapa pruk rumah tangga eta budak jadi daekan ngarit jadi ngumah wadah oke, kasawah oke, macul oke, beres kasawah ngarit oke, baheula mah ngelud si eta geus waktuna bager mah bager sorangan teu kudu loba digeunggeureurkeun. Leres Pak. Yo bisa jadi beren bapak ge aya nu ngedul ka masjid meureun nya teu kudu digeunggeureurkeun geus daekeun mah bakal di mana tempatna lamun mung wae ka masjid engke dina maot bakal pangheulana sia tadi hareup teu kudu dibisani. Matak wal asri teh demi waktu demi mangsa maka dihariringkeun aya hiji lapan ku Sunan Gunung Jati Cirebon dina judul Demi Wanci. Nyanyi maksudnya. Kamari mah abdi di Banten Pak, ceramah ieu teh. Nyanyi ieu Pak Kades mere 200. Di Banten Pak. Tokoh-tokoh masyarakat 100 mulai ngagemol abdi teh. Nya ari di dieu mah mangga we. Demi wanci satemeuna hirup aya dina rugi. Demi wanci satemeuna hirup aya dina rugi. Iwal jalma iman, iwal jalma soleh, nu silih wasiatan dina bebeneran. Iwal jalma iman, iwa kang damak soleh, nu silih wasiatan dina kasabaran. Duh Gusti nu maha suci, salametkeun diri abdi damai hirupna abdi mautna abdi ukur sumerah ka Gusti nu mah damang kang. Duh Gusti, duh anjir rasa betah kieu ceramah teh nu maha suci, salametkeun wah
wah viral deui ieu mah. Diri abdi Kang hirupna abdi mautna abdi ukur sumerah ka Gusti Nu Maha Suci. Bibi dia bibi teh bibi urang geuning eteh di dieu eteh teh aduh di dieu teh dulur wungkul geuning alhamdulillah sok da moal beak sarorog sawah atuh nya geratan prakeun dua dampal panangan urang neneda kanu kagungan hirupna abdi mautna abdi ukur sumerah ka Gusti Nu Maha Suci. Aduh aduh Gusti Nu Maha Suci sepuh nama salametkeun diri abdi. mak sehat mak Hirup angkat icuk abdi mautna abdi ukur sumerah ka Gusti Nu Maha Suci. nuhun Pak Kades ternyata Jawa Barat teh lega alalakur jeung urang ditu di ditu gesok barang bere geuning di dieu ge arosok ningang ka jelema nu resep ieu teh godaan Pak keur nu resep mah bagja eta budak gede milik ti Pak Kades dibere ti tokoh masyarakat dibere keur nu resep keur nu ngewa mah bakal ngeluk hate ngomongna ge bakal ge nanaonan anjir mere nu kitu dosana dua nya teu mere nya ngomongkeun matak sing aralus hate kala ieu disakuan heula angin badag gebrus muka ditu dicokot ku tukang soan hese deui nyokotna wah ieu mah viral deui ieu tuh inilah nilai seni Pak mata urang tong sok mopohokeun kana seni naon ai seni nada naon nada budaya naon budaya tradisi naon tradisi kabiasaan cek kolot baheula lamun urang dieu beuki pinang asongan pinang entong dibawal-bawal daging munten kuring resep daging tong dibawal-bawal kana pinang naha loba teuing pinang ateul loba teuing daging kolesterol sok pisahkeun mana nu daging mana nu pinang entong sarakah duanana darah tinggi mang tapi kahartos Pak tuh apal urang ge urang Subang teh nanyakeun heula ka Pak Kades teh di Subang kumaha resepna wah kana kaca pisuling mawa atau abdi di Jakarta sakapeung mawa dangdutan da Jakarta matak sora ustad teh kudu diulik teh Pak karawitanana diulik qiraatna diulik adana diulik dangdutna ge kudu diulik seandainya aku dapat bertemu Tuhan akan kutanyakan tentang dirimu. Mata kadi mah eureun jadi penceramah deuk miluan Akademi Indosiar moal burung menang si Lesti ge geuning alhamdulillah ya bermerah dan nu teu meunang mah pahili Bapak resep dangdut silahkan tong dihilikeun jeung nada adan diomongeun Jagger adan hayalah sholat hayalah sholat kumacek RW tutup masjidna tutup sesat nada pahili nu maca Quran alus teh lamun bener nadana hade mahrojna panjang ponokna hilikeun jeung sawer teu maen
Ai ta'ud alus bismillah alus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ud alus bismillah alus. Poho ngodon mebes kana karawitan. Saupami hentelepat urang kantos tepang kumecek nu lalajo nu gelo Pahili Bapak ngimaman alus lamun keuna nadana Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nepi ka waladhdallin. Kakara hempak amin. Dapas. Coba dibawakeun ku tukang nyawer. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Da kumaha amina coba. Mata secara teu langsung urang kudu pinter milih jelema. Mun pakades wowog dawog ekonomina hage dodog hate tagog kades urusanan. Bener Pak. Mun keur urusan pidewaneun anu suryap asruk-asrukan ka rakyatna, anu bageur ka rakyatna, entong milih pamimpin nu bageur dadakan karunya bisi beak duitna, rakyat ayeuna duit dicapluk nyoblos ka nu lain atuh stres ituna. Betul tuh teh. Anu nyebut betul pangheulana anu nyokotna kitu teh. Mata hirup gumantung karakterna, pak karakter kuring kudu jiga bapak hampura moal bisa. Karakter bapak kudu jiga kuring cek bapak hampura jang moal bisa. Sok atuh silih hargaan karena karakterna masing-masing. Kakara bardatun toibatun warobun gopur bakal terjadi moal Islam jeung Islam padu hereng, moal terjadi Islam jeung Islam paseha. Silih ragangan dina perbedaan, leuwih keren atuh. Bener. Oh, pan orang Sunda mah sarladas dakwah ge disumputkeun dina sawer panganten di Subang. Bismillah damel wiwitan nyebat asmaning pangeran. Bismillah damel wiwitan nyebat asmaning pangeran. Islam ngabogaan ciri nu moal pahili omat asep ulah lali patokan imaha suci. Maruk lain pelajaran eta Pak. Di mana pelajaran anak? Palebah ngawurkeun beas. Wur abur hiji, dua es bonbon, wur abur dua. Toong ku ibu, naon makna tina beas diawur abur? Bapak hayang jadi pamimpin, kuring hayang payu, bapak hayang alus, kuring hayang alus. Hasil tina perkara kaalusan sebarkeun ka batur, artina silih awur ejem dulur, hade jeung tatangga, hebat jeung baraya. Ta eta makna ngawurkeun beas teh. Dua nu diawurkeun es bonbon, cek ibu es bonbon teh da cek abdi permen, da ibu mah keukeuh nyebut Pepsodent ge odol. Minuman teh eta we limun. Naon maknana? Pahit peuheur lada hasil es bonbon teh pahitna aya, amisna aya, peuheurna aya. Aya es bonbon anu amis, permen loli jeung permen kaki, aya nu lada permen jahe obat sebel. Aya deui permen anu lada bari amis, Hexos. Aya deui amis pisan, Kiss. Ternyata hirup teh majemuk Pak, pahit peuheur lada hasem bakal karampak ku sararea. Pak Kades ayeuna diugung-ugung, ayeuna dihormat. Saha bareto Pak Kades nalika keur dihandap ekonomina teu direret-reret acan. Ayeuna kuring pedah viral na TikTok anjir. Aral juga. Na maruk ngeunah jadi jelema viral. Pak Kades hampura teu hayang kuring viral, beger ge hese. Yeun lihat ke Pangandaran, mawa budak awewe Pak Kades ada teh.
Ustad ge manusia aya nafsuan. Ah cing teh kabeneran di Pangandaran moal aya nu wabuh. Ceklan leungeun budak awewe teh. Nah eta mah ti hareup Pak Ustad nu dina YouTube. Langsung kuring ngahindar. Saha Pak Ustad? Pun alok. Balik di Pangandaran di jalan jurut turun eta budak awewe. Nah cinta mah turun putus. Nah pedah tadi aku di nunanya. Eta teh bebongok camat loba nanya atuh da. Camat hari teh nanya, Pak Ustad nana cenah dina YouTube. Saha cenah? Alok. Salah jawaban Pak, jadi tikusuk. Matak maruk ai viral ngeunah henteu. Sok bisi ibu hayang viral, tukeran jeung urang. Aya jelema viral nahan lapar ti isuk-isuk wayah kieu kalah ketitah ceramah. Bapak-bapak mah nungguan bari ngopi suuk geus beak, inum geus beak. Coba urang, Pak. Bener, Pak? Tapi itu jadi masalah. Dar kuring datang ka dia lain dek minta dahar, demi Allah lain dek minta duit lain, Pak. Hayu urang duduluran sing panjang, hayu urang boga baraya jeung urang Bandung. Di dinya Pak musuh hiji jelema heureun, tapi sahabat 1000 kurang-kurang keneh. Malahan urang bersahabat duduluran lain sakara di dunia sing nepi ka alam akhirat jaga. Pak, entong sok ngiblat teuing kana dahareun da panitia geus apaleun bakal mahanan. Teu kudu dikiblatkeun eta mah teu kudu. Ah Bu. Oh atos, bisi encan, bisi encan. Keur nu resep bakal aya logika. Bener euy ka Ustad eta loba nu nyaaheun. Keur nu resep. Kumaha cek nu ngewa? Ustad kardus. Siriknya si lainnya siriknya. Matak mengeus sirup teu kudu loba komentar. Bener Pak. Tuh payet peuheur lada hasem dina rumah tangga, dina segala bakal karampa mah. Bisi ibu ayeuna keur kacau rumah tanggakeun. Sakedeung deui ge bakal eueuh ancurna datang jongjona. Atuh bapak-bapak heuh bisi ya bisi keur rag-rag ekonomina keun tenang we tenang. Suatu saat ge bakal bangkit ekonomina sapanjang Allah nu ngaturna manusia ulah aya kakeung jeung kasieun sabab Allah nu ngajadikeun Allah oge nu ngatur siklus kahirupan urang masing-masing. Matak tong jengkel jeung hirup mah ulah loba ngeluh. Pak Kades ngeluh cenah jang capek jadi kades teh simple eureun. Yai ari heueuh. Pak leres teh Pak. Mun Pak Kades ngeluh ka Bapak capek jadi kades teh jawab eureun. Andai kata kuring ngeluh dina hirup ripuh geuning tukang penceramah teh cek Bapak riren beres. Nama kejeng mempertahankeun karieuh atuh. Nu paling parah ibu ngeluh ripuh geuning hirup jeung salaki teh sereikeun. Timpah teh ibu ngeluh deui kieu geuning di dunya teh hirup teh entah kata langsara baju teu boga imah butut babari kumaha ceuk Allah geura uih atuh ka akhirat. Manusia teu meunang ngeluh sabab Allah nu ngaturna, Allah nu nyiptakeun siklusna, Allah oge nu miarana. Bapak kudu sadar Bapak dipiara Allah. Kuring takdir ti Allah, Bapak ge takdir ti Gusti Allah. Pertemuan urang ge ieu tanpa direncana, aya Allah nu nakdirkeun. Matak teu kudu riweuh sagala rupa ge geus ganti kana takdirna. Laras ya teh Pak. Heubeul keneh nerangkeun Raja Bantu ya. Susul we yuk ka ditu yuk. Ka patok besi Pak. Sok bae nyewa mobil ge juk. Tuh. Apan aya nu ngulem urang ditu geus cing teh sakalikeun. Sama jalengka 3 kali itu jadwal teh isuk-isuk lohor peuting berebet lumayan teh Pak cek Bapak mah aduh Pak Ustad 3 meureun amplopna gitu da kanu kitu wae lompatna teh teu mikir beuteung urang teh isuk-isuk nepi ka peuting teh deusian nah beres ti dieu teu tuang kajeleng ka ditu beres ti ditu teu tuang kajeleng ka wetan teu wetan geus peuting teuing barorah yang dahar matak datang ka imah teh lungse anjir. Bapak onaman ulah bakal nyebutkeun capek atau barang dahar geus beak. Well-nya. Well. Asli, Pak asli. Matak jelema geus beunghar kudu eling waktu keur miskin. Jelema geus pinter kudu sadar waktu keur bodoh. Jelema geus jadi pejabat kudu sadar nalika jadi rakyat. Teu poho kana purwadaksi.
Jelema mah santren hayang naon, hayang jadi ustad. Geus jadi ustad kudu sadar Pak, baheula keur hayang mah santren. Tempoan barudak geus hayang mah santren, jang maneh deuk mah santren tak ku emang biayaan. Jang maneh hayang sakola ku emang biayaan. Sim kuring ngenangtang ka urang dieu, sok bisi di dieu budak yatim nu hayang mah santren, nu hayang sakola serenkeun ka kuring. Demi Allah Pak, ku kuring ditransfer sabulan sakali. Ngan kuring deuk nanya, na ari urang dieu eueuh nu beunghar nepi ka diserenkeun ka urang ditu. Mikir atuh. Nu miskin di dia dibawa betkeun ke orang ditu ye eueuh ka arera. Nah di dia eueuh ustad nu bager lamun nepi ka urang dia menta ka urang Cimaung kuring memponis kades camat kabeh ustad nama redit atuh. Padahal Nabi pernah nyarita anak yatim nu dipiara, anak yatim nu dibantuan, anak yatim anu ku urang ditulungan. Ceuk Nabi curug jeung jajangkung piraku teu kabita. Laras bu? Cek Nabi lain cek urang, cek Nabi jalma nu nyaah ka budak yatim ibarat curug jeung jajangkung, artina sasetri Pak. Ternyata lain salatna, ternyata lain zakatna, ternyata lain tahajudna, ternyata lain maca Qur'anna. Nabi mah pirage nitipkeun yatimna tapi naha umat sok mapohokeunana. Mata payuna jelema, suksesna jelema, hebatna jelema, lain ladang doana tapi aya nyuruluk cai panon tengah peuting budak yatim nu dibantuanana. Ye demi Allah. Tameureun Pak Kades oge jag-jag sehat. Aya naon? Aya doa rakyat anu ngadoakeun ka Pak Kadesna. Leres Pak. Mangkaning gambaran Kades mah Umar bin Khattab, wah capek. Umar bin Khattab jam 10 peuting anya celang ka tiap lawang, iki ka tepi wiring, aya nu ceurik kunaon ceurik, budak kuring teu dahar, saha holipahna si Umar. Teu ngepret Umar ngadon ceurik Umar teh balik ka kantorna mawa gandum 60 kilo lempang 6 kilo eueuh ojeg pan baretong kumaha ceuk sekdes ku abdi we Umar cicing ieu mah doraka kuring maneh malin pamimpin kuring pamimpinna doraka keur kuring ini 60 kilo di panggulna 6 kilo lempangna gubrag dikeun ka rakyatna jempe-jempenya maneh ulah sok dibeja-beja naon maksudna maka jeung ulah dibeja-beja pan embung jadi pamimpin baheula mah nah ayeuna barang beres sok dibeja-beja dah hayang so hade ayeuna mah tuh mereka pakai miskin kudu selfie geuning ari heueuh cepret foto alhamdulillah parantos santunan mun rujit anjir di mana nilai ikhlasna atuh mah heeh nya tak enak Pak Kades pamimpinna sok Pak Kades deuk nurutan Umar bin Khattab pek adek cenah tingali ku ustad heupe eueuh nu nyarek mimitian ke peuting beulenyang lempang 6 kilo mawa beas 60 kilo bikeun ka fakir miskin paling kuat 2 poe isuk langsung ngayakeun acara gebiar rakyat kabeh kudu datang pidato terakhir bapak-bapak ibu-ibu wios ayeuna mah tong nyoblos abdi da bade riren nah Pak Kades nyeri cangkeng anjir susah jadi pamimpin sarupa kitu. Bener? Jadi ustad sarua moal mampu seperti Umar bin Khattab, moal mampu seperti Abu Bakar Siddiq, moal mampu seperti Ali, moal mampu seperti Utsman, beh dituna seperti Nabi Muhammad, moal mampu kajian ustad bolongkotan sekalipun. Matak tong sok ieu jadi ustad lah. Moal mampu, arek diuji sok. Nabi Muhammad teh pan beunghar Pak. Mana bukti beunghar? Satahun kurban 60 ekor onta. Nupang beungharna di dieu anyer doma bari peot pan. Carita nu diugung-ugung, carita nu dihormat, carita nu disanjung, kurban sapi hiji ku tujuhan. Nabi satahun 60 ekor onta, artina Nabi teh beunghar tapi teu katempo beungharna. Beunghar hareupeun Allah, sangsara hareupeun manusia, ari urang mah miskin hareupeun Allah, ngan hayang katempo beunghar hareupeun manusia, mata kongkorong eueuh ge digantian ku kongkorong lajada hasil tina ceodean. Apal urang sok kitukeun ka ciri tah. Dea celok ku tatangga teh dibikeun. Samu teh cenah ku abdi entong, ieu mah kongkorong warisan. Padahal eueuh suratan da meunang meuli tina online ladang tina COD-an. Anu saminggu sakali kudu disipuh teh geuning. Gengsi gede Pak. Nabi Muhammad teh beunghar Pak. Nyieun masjid Nabi tara pernah ngencleng, tara pernah nyieun proposal ka negara. Ceuk Nabi, kami boga harta, ku kami dibiayaan. Aya di dieu nu kitu. Cuk urang ge hese Pak.
Nabi bumina 5 kagenep sakajelengan pang ieu apalah 5 genep sakajelengan tuang didinya kulem didinya beres kulem ngagaralang sabab angel terbuat tina palapah korma. Umar nepi ka nangkeup ya Rasul anjeun teh jelema aya nyieun istana mampu boga mobil ge mampu naha anjeun bet siap hirup sangsara. Jawaban Nabi simpel, kami geus ngabangun istana akhirat katimbang istana dunia. Sok bisi ustad-ustad rek narurutan pek. Imah Nabi 5 kagenep tapi nyieun masjid ku sorangan. Ayeuna tanya ka bapak-bapak yeuh bapak-bapak. Lamun bapak di imah bapak di lemur bapak eueuh masjid, imah bapak butut, gebrok boga duit 1 miliar, kira-kira nu prioritas dibangun naha imah nah masjid. Nyaho urang oge. Geura tanya ta bebongok ustad ieu, eta kitu bebongok maneh setek ustad deung ngocobrot wae, deuk nyieun imah deuk nyieun masjid. Har imah lah. Kumaha atuh nyieun masjid, make jeung kumaha urang ngencleng di jalan butut geuning. Berarti Nabi ngagungkeun Islam. Poe ayeuna urang daek teu daek ngaragragkeun derajat Islam. Paingan poe ayeuna Islam ku batur dianggap ku juru panon. Zaman Nabi menguasai dunia. Kudu saladar mata tong nyisiku di kagorengan teh kudu sadar hirupna. Lain kana keunggulan batur teh ngewa weh. Tanu kitu tanu panas baranan. Batur nyeun gedong nyeri hulu. Batur meuli mobil ratug angen. Batur meuli sawah blus ka rumah sakit. Atuh batur teh meuli motor jeung mobil sagala aya. Nah, ada ambulan datang paeh anjir si itu. Matak jelema nu panasan sarua jeung bunuh diri nyiksa awak sorangan. Beresihan kokotor hate ulah nepi ka sirik jeung pidik. Naon nu jadi sabab ieu nu matak ngakibatkeun salat ditolak, zakat ditolak, saum ditolak, tahajud ditolak, ibadah ditolak. Setan jeung iblis teh ibadahna lebih keren batan urang. Qur'anna katalar, hadisna kaaji, tapi hiji setan mengatakan kami lebih alus batan Adam, artina kasombongan. Da ieu ceramah demi Allah kahartieun ku sararea. Mana bukti itu ungut-ungutan sararea. Ya kira-kira nunutan mah balik ya tuh. Teu kudu riweuh. Gambaran kuring nyanyi itu kacapi dijentrengkeun ku ahlina hareuang kuring nyanyina jadi genah teh kunaon ku sapu leres ku sapu nalika padalangan nyebutkeun rapsigrap Purwadewa kudu aya alog nu ngagerem sapuk jadi genah teh nalika Semar datang Semar Yawe nangun Semar kuncup danar wulung daripada nabeuh wayang tabeuh urang wayang mahal urang mah saridona kudu aya torok-tokan torok-tok-tok kakara nyekok tuh kacapi nyanyina kitu kuring harina kieu maka aya judul lagu dina kacapi suling disebut Keur Sayang Widi. Kamari menang 1 juta mah lagu ya. Da Pak Kades asli manu ditarukang para pemuda para ibu. Nanya-nanya kieu mah cenah urang teh meureun mawa duit tadi teh urang teh cenah ustad teu mere ka maneh teh ku teu mawa. Kieu we atuh arwi heula. Dina simpena peting teka rasa cisoca rag-rag masehan kaemutan anu geus lawas Wakil 1 mangga diaturan ngaleosan pawawartos ninggalkeun guneman urang kalengitan kuguyonan
Jamaah Musola Al Barokah. Mangga kabayun. Kudeng deuleuh. Di antos kabayun. Jalan. Enggal. Hatur nuhun Pak Wakil ya teh Bapak. Wakil naon, Pak? Wakil Ranca Udik Bapak. Sehat kan? Pak Sulaiman gitu. ADD hatur nuhun ADD. Pak Dede. Nuhun. Layan turun. Pak RT hatur nuhun. Pak RT ngapunten abdinya. Mana RT suka majuna sok. Teras kapayun ah. Rasa kangen nuges mantep. Hatur nuhun Ibu. Jamaah Musola Al Barokah ya ibu-ibu muslimatna. Sok da aturan kapayun. Nepi kenan. Hatur nuhun. Bapak Juru Tulus hatur nuhun. Pak Lim hatur nuhun. Jazakumullah khairan katsiran. Bangga hatur nuhun Pak. Hatur nuhun. Jadi batur. Pak RT ya Pak RT di dia Pak. Sok jamaah musola masjid Asyadah di Balik Kidul dihaturan ke payun jalan nuges mantep atur nuhun ibu-ibu muslimat di Balik Kidul nepi kenana Ibu Ena hatur nuhun Ibu Ena alhamdulillah hatur nuhun sok nusanesna dihaturan nusanesna mangga kapayun mungkung keur amprok mungkung keur patepang ngahagal manggil maya dahulu sabaraha sok mungkung keur patepang salimah ulangan saukur di TikTok doang urang ningali teh sok aya nama jeung geragan katingali urang sadaya kumaha Bulurah nepi kenal can katingali ya Bulurah Ibu Lurah teh can kapayun Ibu Lurah dihaturan Ibu Lurah sok tepangkeun coba Ibu Lurah teh nu mana ya kapayun padamton hatur nuhun padamton jadi batur mak sehat hatur nuhun ka sadayana alhamdulillah Ibu Sutia hatur nuhun jazakallah mustami ka dieu kabeh bahaya bakal viral di wae ieu mah Kang ieu mah geus viral deui hatur nuhun sok ibu-ibu kasadayana ti atakwa ibu-ibu atakwa mana can katingali ya kapayun ya ibu-ibu atakwa mak sehat mak aduh di arah mana sehat Bu soak anjir aduh padahal mah parantos jam 4 ieu teh aduh hatur nuhun tersangka orang Subang awas pananganna sasanggalin eta ke widi dieu teh aduh asli ya geus bekasih dia panitia stop heula nepi ka magrib moal beres si ceramah teh bener adinya we Bu bener hop kurang stop heula ternyata soak Pak Guru kuring pernah nyarita hirup mah pek gera jadi madu maka sireum bakal datang. Ulah la ilaha illallah. Dede ti saha? Lamun aya budak 10 kieu alus. Ti saha Dede? Cek guru kuring Pak pek hirup kudu jadi madu maka sireum bakal datang. Lamun hirup jadi patrawalik boro-boro kolot budak kabur pangheulana naha pait. Bener ya? Geus kala. Geus ah urang asupkeun Isra Mi'raj lila teuing yo. Sok. Bu,
Naon sababna Al-Quran surat ke-17 ayat ke-1 dimimitian ku lapan subhana. Al-Baqarah dimimitian ku alif lam mim. Anu sajian dimimitian ku alif lam sod. Yasin makomo yasin. Nah ay Quran surat ke-17 dimimitian ku subhana. Urang bongkar aya naon dina lapan subhana. Subhana teh boga makna maha suci Gusti Allah. Nah teu era lamun bibir nyebut subhana tapi kotor hate dipiara atuh lamun kitu kadongdong ngaranna. Kadongdong ge alus luarna tapi jerona remet. Tuh tempo kalayar beurit eceuy beureum pikabetaeun kerewas di dahar ternyata racun matak nu ngaran hirup entong kamu plase mendingan beungeut ku sawu. Tampilkeun apa adanya urang kitu ya kitu, urang kieu ya kieu teu kudu niron palsu kahirupan batur. Subhana maha suci Allah. Naon maksudna kudu bersih hate sabab Allah deuk mere pengajaran nu moal kahontal ku akal, nu moal kaberi ku pangarti ngaranna Isra jeung Mi'raj. Bener? Nah maka jeung teu kaharti bab Isra Mi'raj matak ditarima na bab Isra Mi'raj lain ku akal lain ku logika tapi tarima ku hate. Lamun bapa narima ku akal kuring datang ka dieu bapa bakal geuleuh bakal rujit bapa bakal keheul nah sirik nah teu aing nu dihareup akal. Tapi nalika bapa narima ku hate bakal bersahabat bakal duduluran malum kuring aya kagorengan bakal dibunian ku bapa lamun bapa aya kagorengan bakal dibunian ku kuring apan ceuk Allah kudu bisa silih tutupan karena aib masing-masing. Well ya. Tuh. Mata kelapan subhana teh berat. Lain ngasakadar ngeunah dicaritakeun subhanallah subhanallah tapi naha batur nyeun salah diomongkeun. Subhanallah subhanallah tapi naha batur kedul diomongkeun sabenerna nu daek ke cantang tuh Pak. Mata lamun bapak daek ka masjid entong ngupat jelema nu kedul. Naha nyieun masjid teu dibangun ku nu daek wungkul nu ngelud ge milu ngentengan Pak. Tah ieu teh ceramah teh ngeunah ku nu ngelud mah teh. Beuki wasa didukung. Tuh asli tapi subhana maha suci Gusti Allah. Sok kobet awak bapak, sok kobet awak ibu, kokotor hirup teh loba nah teh sirik pidik jail kania istren panastren dudupak rulumpak teu kaupan segukan punungan teu kaur batur maju pedang hal teu kaur batur aya melik nyeri nah naonan maknya subhanallah kitu bro. Lamun bener ibu boga subhana batur atoh milu atoh batur bunga milu bunga sabab subhana aya rasa batur rasa urang nyeri batur nyeri urang bingung batur susah urang artina subhana mawa kana kahirupan supaya silih rasakeun kana kanyeri jeung kasusah batur. Allah deuk mere pengajaran Isra Mi'raj teu kaharti ku akal ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa kunaon ku Allah bet dipilih masjid. Sabab masjid tempatna hirup, tempatna kahirupan, tempatna subur, tempatna nyuburkeun. Matak sagala rupa pemerintahan baheula di masjid tempatna, nulungan batur di masjid tempatna, subur rakyat di luar di masjid tempatna. Poe ayeuna masjid geus hilang fungsina, hanya sebatas dipakai salat, hanya sebatas pakai ngareneng, tapi teu nepi ngareneng jeung hate-hatena. Ngareneng awakna, teu ngareneng hatena, bubar ti masjid, ngomongkeun salat batur. Tadi macam orang sholat jeung utek-utekan berarti sepanjang sholat si eta nempo si itu. Padahal awak ngareneng kudu bareng jeung ngareneng jeung hatena. Ayeuna bapa anggap jeung kuring keur ngareneng, ibu ngareneng, lamun bener ngareneng bapa jeung kuring awakna jeung hatena moal pernah aya kagorengan poe isuk, tapi lamun ngareneng awakna teu ngareneng hatena, bandungan isuk bakal jadi gosip kuring. Yah ustad kitu tah si eta nu goreng hate. Ye ari heueuh atuh. Jelema teh bisa diterka nyaan ya. Mata kelapan subhana teh lain enteng abot. Berat kudu mersihan hate teh maruk enteng hese. Kunaon nu dipilih ku Allah masjid? Sabab masjid tempatna kahirupan Nabi Muhammad. Betah kana di jero masjid Kangjeng Nabi katimang di bumina. Urang mah betah kana di imah katimang di sadar we sararea teh. Sehingga cek Nabi teh Utsman, Abu Bakar nah hasipulan teu datang. Ya Rasul udur parna kumaha sikap Nabi salat teh tong lila teuing urang ngalongok nu udur bring ti masjid ngaleut kanu gering ditanya sabaraha poe mani gering 3 poe geus ka dokter parantos sabaraha poe 3 geus beak sabaraha 300 kumaha cek Nabi saha di antara urang nu boga duit leuwih cek Utsman abdi ya Rasul sok bikeun kanu keur gering urang omean ieu hatena keur mah gering kata mah rabeng nu nagih atuh isukna teh innalillahi
Ti mana maneh bisa ka dokter meunang nganyuk, ti mana nganyukna ti tatangga geroan, tatangga maneh geroan, di geroan yeuh kami mang mayarkeun jamaah masjid mayar hutang nu gering, jamaah masjid ngajamin nu gering, isukna nu gering ngomongkeun akhlak nabi, masjid sa RT bereng ka masjid, artina masjid pikabitaeun ku akhlakna nabi. Kunaon ayeuna jelema aremung ka masjid bisa jadi urang di masjid teu pikabitaeun batur. Wayahna ieu wayahna cicing. Ari heueuh. Deuk pikabitaeun kumaha perebut usoli jeung teu usoli gelut. Deuk pikabitaeun kumaha 11 jeung 23 teu beres-beres. Matak naon lamun silih ajenan batur 11 silahkan. Urang 23 pek pigawe teu kudu ngareret ibadah batur. Bapa dinilai Allah, kuring dinilai Allah. Nah ari urang bakal nganilai batur ti iraha bapa jadi SK malaikat. Tapi bener ya? Bener tuh Bang. Pek lamun salah-salahkeun da urang mah rumasa jelema pira budak kieu aduh. Tapi kan bener Pak. Tuh, masjid ka masjid. Urang nempo nu gering kitu beh. Kieu ya urang mah nempo nu gering teh. Bejana gering, heeh. Sabaraha poe? 3 poe. Geus ka dokter? Geus. Beak sabaraha? 300. Kumaha ceuk urang? Sing kuat, sing sabar. Yuk assalamualaikum. Kumaha ceuk si itu? Ngadoa kitu mah aing ge bisa. Keur mah panyakitan parah, kata mah hutang nang welet. Nah, da teh mah kersakeun cager si itu jetet urang. Si itu nempo bejana mah balik titeun urang gering. Heeh. Sabaraha poe? 3 poe. Beak ka dokter? Geus. Beak sabaraha? 300. Kumaha ceuk si ieu? Akur. Yuk assalamualaikum. Inilah umatna Nabi Muhammad seperti itu, berarti aya proses hirup Nabi teu katurutan ku urang. Bener. Ya, kudu saladar lah kabeh lah. Da urang ge nya ge ceuk batur ustad anger urang ge kurang, Pak. Demi Allah. Mata kuring tarang ngewa kanu salah teu resep kana bener teh naon da urang ge omeaneun. Ya di heueuh. Leres Bu. Daripada dituding batu mending aku sorangan. Daripada ngaku alus ternyata goreng nanaonan munafik hirup gitu. Tuh, hiji tak kunaon dipilih masjid, masjid jeung masjid aya kaunggulan. Barokatun dikurilingan eta masjid aya tempat barokah. Heuh eta barokah teh lamun jelema nu ka masjid merhatikeun jelema di luar masjid. 2 Isra, pan berjalan Isra teh Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa. Bapa mi eling Isra Mi'raj teu kudu bangga diri. Bapa ngayakeun rajaban teu kudu bangga diri. Sabab urang teh ieu teh proses Nabi Muhammad Isra ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa. Maka urang kudu Isra tina bodoh kana nyaho, tina salah kana bener, tina kedul jadi daek, tina goreng hate jadi alus, tina goreng sangka jadi bener sangka. Lamun bener ieu Isra Mi'raj, poe isuk nu goreng jeung dulur jadi akur, nu goreng ka tetangga jadi hade, nu ngelud ka masjid bakal pinuh, nu tara pengajian jadi adeg. Bener Pak ieu Isra Mi'raj. Sabab Isra teh berjalan tina bodoh kana nyaho, tina salah kana bener, tina pedit kan daek. Lamun masjid engke ngadon kosong naon hartina ieu Isra Mi'raj. Wayahna Pak urang mah embung ngomongkeun cangkang-cangkang mah paduli tadi ulem deui masa bodoh. Habis ieu mah anjir ieu ceramahna cenah ieu teuing luhur teuing moal di ulem sabodoh. Gawe di pamarentah eukeur, gaji meunang, teu jadi penceramah ge moal burung hirup. Kuring demi Allah kikian teu pernah neangan duniawi, asli lah. Well. Hawi cenah ustad lamun ke di ulem deui tuluy teu dibayar, pek bae ari tega mah. Kaharti. Pek ari tega. Pan urang teh dulur, darah sarua, tulang sarua, hirup sarua. Nah, nepi kategaan ka batu. Da bapa ge ulin katen urang tuluy ku urang teh di ongkosan ku kulun. Nah, atuh. Sok simpulkeun keur Bapak Isra keur urang mah ieu mah hanya sebatas pengajian, tabligh akbar, masyarakat udunan, Bapak hadir, mubalik datangkeun, hanya sebatas seremonial. Tapi eusina tina Isra, Bapak Isra kuring Isra, hayu urang Isra bebarengan, tina bodoh kana nyaho, tina salah kana bener, tina kedul jadi daek, tina pedit kana bager, tina goreng jeung dulur jadi akur, tina sulaya ka tetangga jadi hade. Inilah nilai Isra keur urang-urang salaku umat Nabi Muhammad. Beratnya Isra Mi'rajnya berat. Matak tong sok todang tuding ka nutara. Situ mah datara rajaban, da urang ge osok jero nama wallahu alam Pak. Heuh nyaan itu. Urang singkat yen ranggeun teh ngarah teu lila. Bari geus heubeul itu Pak.
Oh, 2 jam. Tina Isra berjalan, naik disebut Mi'raj. Nabi Muhammad Mi'raj ka Sidratul Muntaha. Umatna kudu naik, tina leumpang kana naik. Namaruk teu naik darajat, lamun jelema bodoh jadi pinter, naik darajatna. Tina tara ka masjid jadi ka masjid, naik darajatna. Tina tara pengajian jadi osok, naik darajatna. Tina pedit kana bager, naik darajatna. Bener, urang Isra jeung Mi'raj artina bubar ti dieu kudu naik darajat hareupeun Allah. Ku cara boga dosa jeung doraka ka tatangga, geuwat tepungan, hampura kitu emak pernah ngomongkeun maneh nganyerikeun maneh musik maneh. Hampura emak geus ladang Isra Mi'raj mah hayang naik darajat. Bisi isuk jageun geto emak maot, geus bebas jalan gede sasapuan, balunggung jalan gede sasapuan, eueuh ka geuneuk, eueuh ka maleuk-meuk. Hampura da janji Allah kami moal ngahampura jelema samemeh eta jelema dihampura ku papada jelema. Beres ieu Isra wayahna. Anu kami toha baheula ngomongkeun tepungan. Anu kakolot sok nyebutkeun teu adil tepungan. Anu nyaritakeun ka kades, pakades cicing heula di dieu. Deuk marentah hampura ieu rakyat. Komo nu ngomongkeun kuring tadi keneh. Naon ceung ngomongkeun anak? Meni telat wae Ustad di Bandung mah. Urang ge apal tina kiceupna ge da. Sok ditungguan ku abdi ngarah silih hampura. Bisi hiji waktu bapa maot, ibu maot, moal kuring. Ibu we. Ibu maot, bapa maot. Geus teu boga dosa antara manusia. Sanajan bubuk ibadah nu leutik tapi Allah nampak, da Allah mah kieu pan. Salat ditolak, zakat ditolak, tahajud ditolak, ibadah ditolak. Sapanjang eta jelema goreng patut jeung dulurna, goreng patut jeung tatanggana. Aduh. Well. Naik tah kade ulah lubang ngiceup teuing lamun lubang ngiceup moal ka harti mata kudu kieu we nguping ceramah teh naik da ka hartina hiji jelema mah enteng Pak demi Allah Pak demi Allah modalna sumber kailmuan iwati hate nu kosong lamun jelema ngarasa boga ku ilmu ngadenge ceramah kieu bakal ngeluk hatena eah-eahan ceramah kitu aing ge bisa make jeung nitah urang keur sibuk ku sia atuh bener teh mata kayu orang kosong hate ngarah dicician ilmu ku Allah ngaran-ngaran ilmu ku Allah dicician Nabi Muhammad gitu sakola cerdasna luar biasa tapi teu saeutik jelema ladang sakola tapi bodohna luar biasa palebah mana bodoh eta geus pinter nipuan jelema bodoh berarti belegung bener deui nya nah ngeunah ai ceramah loba dibenerkeun teh lur Isra Mi'raj deuk naon Allah ngulem Kangjeng Nabi Muhammad tepung jeung Allah ngan ku Allah ditempokeun Muhammad belah katuhu aya kangeunahan belah kenca aya siksaan tempo ku anjeun duanana dikawal ku malaikat Israil maka kuring moal nyaritakeun ngeunahna wungkul sok kabita tapi kuring poe ayeuna deuk nyaritakeun goreng patutna sebelah kenca ternyata Allah nyiptakeun malaikat katuhu ternyata Allah nyiptakeun setan belah kenca manusia di tengah-tengah aya bener jeung salahna kadang-kadang urang jadi malaikat kumana eta keur nalika eueuh nafsuan pamajikan geus disebut jigah bidadari nalika datang nafsu pamajikan dianggap bagong Mbak. Bener deui nya mata kurang teh kudu siku ka dieu teh tuh lalakon hirup Muhammad gerak tempo ke belah kenca ternyata aya siksaan ditetekan bibir sorangan digunting letah sorangan nepi ka Nabi ampir pingsan ngoyopok dirina sieun ieu teh umatna datang malaikat Muhammad saha eta ceuk Nabi heuh saha malaikat eta teh umat anjeun hei Muhammad nu waktu di alam dunyana capetang baris miwarang nitah ka batur hade tapi ku sorangan teu dipigawe ieu kanu keung keur kuring teh ieu kaburo maktan indallah loba nyaritakeun kaalusan tapi dirina anggang tina kaalusan loba nyaritakeun bersahabat loba nyaritakeun ulah loba musuh tapi dirina papasiaan wae sieun kuring teh di dinya drag-drag talak dina hirup teh bener lur pan bapak ge meureun eka budak popolotot ka masjid kumaceuk budak ari bapak ke kagok Persib neuktekan letah sorangan ngagunting bibir sorangan bongan dirina capetang baris miwarang nitah ka batur hade tapi sorangan anggang tina kahadean hiji dua cicing ulah loba ulah kasaliniran tenang we kalem dua saha eta teh Jibril nu ngojai dina lautan darah ongkek uger peot awakna disiksa ku tingkah lakuna ratu moal ngahukum raja moal dinyiksa nu ngahukum deui nyiksa lintang ti amal perbuatan dirina masing-masing jadi Allah Rahman Rahim mika welas mikanya urang nu sok nyiksa mah Pak kana awak urang lah ngojai dina lautan darah saha eta
Dijawab ku malaikat, umat anjeun hei Muhammad, nu waktu di alam dunia na ongkoh nulungan tapi sebenarnya nyekek beheung babaturanana. Nu kumaha eta? Nyai lamun maneh teu boga duit, cokot 5 juta, ngan lamun teu gantian dina sabulan kudu 1.200.000, lamun 2 bulan 1.400.000, lamun 2 tahun 3 tahun 4 tahun, hutang 1 juta imahna beak sawahna beak. Rentenir lamun aya di dieu geura eureun geura tobat bisa kaburu modar. Aral anjir atuh. Keur mah hirupna sangsara ngecrok duit 500 na 2 tahun jadi 5 juta si nguteuk hei rentenir atuh. Dari bapak-bapak nu dijas geus nganggap ka urang adi. Nah juga akrab wel. Tak abah nganggap abdi incu nya bahaya. 2, 3. Gerak degen ceramah nu kieu mah. Bae, engke diupahan mah tenang. Kayak dia, ulah waka balik, besi nyeri. Kayak diupahan mah ditungtung, tenang. 3, daging alus diarantep, daging bangke buyatak bilatungan di dalahar. Pan urang gogodeg, nah daging alus diantep, ai daging bangke di dalahar. Saha eta malaikat, umat anjeun hei Muhammad, ai ka pamajikanana kere, ukur dibere teh sakitu we jeung sakitu, ai kabonon gebro we. Nah ibu bari ngareret ka hareup. Pemajikan barang penta menikah karena duit wae. Nah ayo di jalan 500 sajam jadi 1,5 jam. Oke, pedah gelis, pedah ramweuk, pedah rok ponok, pakaian bapak ge pemajikan kudu gelis juga itu. Sabab hayang gelis pek dangdanan, hayang ngeunah pek rasikoan, hayang nurut pek contohan. Kunaon pemajikan urang goreng teu di modalan. Wah, bubar pengajian pasea teh mah. Moal teu ibu balik ke dieu, bapak balik ke dieu, cek ibu, dengekeun kadenge teh tadi kadenge teh. Wah, entong parasea. Hayang geulis tangdanan, hayang nurut contohan. Bener, tapi sabalikna ibu salaki ongkled ripuh capelung seribu tunuh. Ibu kudu boga rasa, rasakeun ka cape salaki. Bede bere duit, pek pake dangdan, ngan dangdanna kudu keur salaki. Kakara salaki rido mere duit ka ibu lamun dangdan keur salaki. Coba kajadian duit di salaki tapi dangdan pake keur batur. Kauleman jiga ratu, di imah jiga babu, di kamar jiga hantu. Sagala dipake, beungeut make masker, panon make bonteng, biwir make tomat, kuat asa hees jeung jus satu dah. Wah, anger bu, ibu gitu ngerasa menang. Ayah nu paling parah kabawakan ke media sosial. Salaki mah ongkled ribu nanggung jagung, tuluy deui macul, nanggung engkolnya pak. Geus jadi duit bikin ke pemajikan pakai meuli kuota. Eta salaki keur nanggung jagung, ibu tiktokan di jalan. Salaki ge ieu ongkled tak na hampir semplak. Neangan usaha teh hese geus jadi duit uluh ku garagahna. Tiktokan pa di jalan bari salaki ongeh eta ibu ojojing ayo ojojing ojojing aral anjir. Keheul atuh Pak. Geus geus usah tilu Pokokna mah nu jumlah nu lain memangalah nyangakeun ka Pak Ustad. Sabab nu kudu dihargaan paling penting lain kuring, lain. Dina ieu riungan nu kudu dihargaan lain kuring. Kuring nana gerhana teu kudu make ustad acan, teu kudu make kiai haji teu ari. Teu kudu make gelar SSS teu arari teuing. Moal nulungan di akhirat nulungan lain gelarna, tah akhlak perbuatanana. Persetan ibadah haji tapi rentenir kejadian kitu. Arari teuing. Padahal ibu ka kuring teu kudu manggil ustad-ustadan teu kudu. Lamun bapak ka kuring anggap ayeunana leuwih ngeunah kana hate katimbang disebut ustad bari nyengkelik hate. Atuh akang-akang di dieu anggap kuring babaturan Kang. Jadi beres teh Kang Nana di mana kitu linggih abdi di Cimaung Kang. Ari akang di mana ulah ditanyakeun teh boga pamajikan teu sidik acan. Tah eta mah nyigeung eta mah entong. Atuh abdi ka bapak-bapak nu aya di payun ieu teh bisa jadi guru abdi Pak.
Nah guru tina pengalaman, kuring guru ti pakades, guru dina bidang pamarentah, kuring guru ti ustad, guru tina lapad sabarna. Nah eta bab sabar, coba ustad setempat, kadang-kadang teu dianggap ku warga masyarakatna ngaku sok. Saha ustadna? Ya ustad kukut we, buat dianggap anak me ustad. Tapi ustad setempat teu ngamek, teu keheul, teu kesel, kuring kudu guru tina teu keselna eta para ustad. Matak bapak teh guru kuring, matak lamun kuring alus, bapak duluy alus batan kuring, lamun kuring goreng, kumaha ceuk bapak nurus tunjung si lain. Jadi murid mah selalu salah di mata guruna. Ada ngorak keneh atunya anggap ya kuring teh murid. Tep duda riweuh teh. Ngari ibu hayang viral dari disebut duda. Ke rumah hese payu kata apa disebut duda maing beuki hese naik we Pak Nabi teh ka Sidratul Muntaha tepung jeung Allah disaksian ku malaikat pertama nu diucapkeun ku Nabi at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah ceuk Nabi kahormatan kaberkahan gamparan salira Gusti anu ngagaduhan kumaha ceuk Allah ka Nabi assalamu alaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh kasalamatan kaberkahan keur anjeun hai Muhammad tapi Nabi teu pernah atoh Nabi ngadon kerung naha nu disalametkeun teh kuring sedengkeun kuring boga umat. Jadi Nabi ingat ke umat maka akhirnya cek Nabi assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin ya Allah kasalamatan salira keur abdi sadaya jeung umat kami anu saroleh. Jadi Nabi sanajan disalametkeun ku Allah tapi Nabi hayang nepi ka salamet jeung umatna. Nabi ingat ka umat piraku umat teu ingat Nabi. Kahartos ya. Ku cara naon urang eling ka Nabi mi conto tuluy-tuluyan mi lampah naon perkara nu diguratkeun nu ditangtukeun ku Kang Nabi. Namun ceuk Nabi kudu zakat hayu, lamun ceuk Nabi kudu nyaka yatim hayu, lamun ceuk Nabi kudu shalawat hayu, lamun ceuk Nabi kudu ka masjid oke, lamun ceuk Nabi kudu bager siap, lamun ceuk Nabi hirup tong lawanan tong pernah ngalawan jelema nu ngewaeun da percuma diterangkeun ka alusan urang ka jelema nu ngewa anger sifat ngewa babakal ngewa haben-habenan. Pak Kades teu kudu popoloto teuing make jeung nerangkeun apa teh blok-blok teu kudu Pak hareupeun nu ngewaeun mah kalah kaleuwih ijideun Pak. Nya bener. Ibu teu kudu nerangkeun ka tatangga yen abdi teh bager yen abdi teu kudu ibu da hareupeun jelema nu ngewa kalah kebeuki geuleuheun. Nah mata prinsipna Islam tong diheulakeun ku karesep tong diheulakeun ku ngewa jelema nu resep omongan alus bakal omongan goreng bakal alus da judulna resep jelema nu ngewa omongan alus bakal goreng da judulna ngewa mata kumantung hate eta mah raw malaikat gogodeg Pak nama jeung malaikat gogodeg kumaha ceuk malaikat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah pan dibaca dina tahiyat teh laras atahiyatul mubarakatus artina Nabi tepung jeung Allah ngajawab Nabi malaikat bersahadat maka turun ke alam dunia tepung jeung Nabi Ibrahim cek Nabi Ibrahim Muhammad keur mupus dosa umat anjeun kunaon urang teh ustad goreng kalakuan diteuk-teuk leueun tat duirna atuh rentenir dikojaikeun di lautan darahna anu pernah jinah jeung batur wayahna bapak dihukum heula ngadaharan daging bangke tapi bapak tong keung jeung tong sieun sapat nalika parentah Allah digugu cek Allah salat anu bakal mupus kana dosa manusia 50 waktu akhirnya Nabi atoh da turun ke alam dunia tepung jeung Nabi Ibrahim cek Ibrahim keur mupus dosa anjeun kunaon ku salat sabaraha rakaat sabaraha waktu 50 waktu balik deui anjeun ka pangeran moal sanggupeun moal kuateun umat anjeun lamun 50 waktu maka turun kana 5 waktu boro-boro 50 waktu 5 waktu ge sok sadar subuh ka beurangan lohor ka asaran asar ka magriban magrib ka isaan isa ge sakapeung sok ka heesan. Ternyata Nabi Ibrahim diabadikan ku Allah dibaca dina atahiyat atahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah assalamu alaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin cek malaikat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah maca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali terus kama ala Ibrahim wa ala ali keren Pak eta atahiyat ternyata atahiyat gambaran lalakon Isra Mi'raj Nabi sapanjang umat anjeun Muhammad salat nu 5 waktu dosa na dipurulukeun ku salatna
matak sing gairah datang rojaban teh deuk nyipu hate ngarah daraek salat nyata mang macan geus 40 tahun teu salat si eta kuat kolontong sing dari mang disunatan apaan disunatan teh hukumna sunat dibawa karena arah wajib jadi salat urang bakal bersih bakal diterima lamun kokotor di dirinya eueuh deui ulah kudu teuk talamun emang geus disunatan tapi teu salat ceuk urang mah jahit deui antep deui we saeutik deui 2 menit deui da kudu nepi ka tamat lamun teu tamat bahaya salat nu mana ditampa ku Allah 5 waktu tapi nilai 50 waktu. Di mana ya salat teh subuh, duhur, asar, maghrib, isya aya lolongkrang waktu. Ti subuh nepi ka lohor sabaraha jam, ti lohor nepi ka asar sabaraha jam, ti asar ka maghrib sabaraha jam, ti maghrib ka isya sabaraha jam, ti isya ka subuh sabaraha jam. Lolongkrang ieu kudu anger tabeat salat. Lamun bapak salat tungkul maka bubar salat anger kudu dimungkeun tawado hirup ulah ari salat tungkul bubar salat jadi dangah. Di mana Mang? Salat teh jiga maneh ta eta pi omongeun teh. Pan salat mah tungkul di mana-mana ge Pak. Allahu Akbar artina bubar salat anger kudu tawadu hirup kasaluhureun hormat kasahandapeun ge angernya inilah makna salat dina kahirupan. Lolongkrang ti lohor ka asar sami ti asar ka maghrib sami ti maghrib ka isya ge sama malah terakhir dina ibadah salat aya assalamualaikum ka katuhu aya assalamualaikum ka kenca katuhu simbol kealusan kenca simbol kagorengan lamun bener dina salat assalamualaikum nu katuhu nu alus doakeun alus nu goreng ka ibu nu goreng ka bapak nu cua nu ijid nu rujit anger doakeun masing aralus nu goreng ka urang ya Allah saekeun manahna nu benci ka urang ya Allah paparin panghampura dirina nu pedit ka urang ya Allah berkahkeun rezeki milikna inilah nilai makna salat dina kahirupan kakara bisa mupus dosa anu tadi. Jawal aya jelema nu bebas tina perkara dosa. Bener? Ibu aya Pak DKM di dieu? Pak, Pak DKM Pak? Iya Pak, abdi masihan. Loh. Pan anu orasina ge Pak DKM teh mangga kasadayana kapayun. Urang ge surti, urang ge apal. Nuhun Pak DKM nya. Aku abdi disangakeun mangga. Ieu mah moal. Nah, moal keur ongkos. Hadirin kaum muslimin, nu benerna ti Allah, nu goreng patutna jujur ti awak kuring. Ieu pangaosan teh deuk neangan bener lain. Lamun bener ibu deuk neangan bener, lalajoan benerna. Lamun ibu deuk neangan kagorengan, tah kuring bagian gorengna. Jadi poe isuk lamun nyaritekeun kagorengan kuring, berarti ibu pangajian deuk neangan gorengna kuring. Tapi lamun ibu isuk nyaritekeun kaalusan, berarti tina ieu pangajian ibu deuk lalajo kaalusan. Tinggal poe isuk darengekeun lah. Sakit nu kapihatur bobok sapanon carang sapakan mugi agung cukup lumur jemar si hampurana para lun anu kasuhun meninggal di pamrih hampura nu katada luhur sahur teu kaukur sabda nu teu kaungang-ungang sapuraning rahayu gapuraning indria labana kasalamatan lawang kabagjaan kembang senetik sedebaran sari tutup lawang si gota angkat panangan nu katuhu sadurunge set dadah wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.